Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ayat di pasal yabtulu batal naon asaumu puasa. Biridatin ku sabab kaluar tina Islam. Wahaidin sarang haid. Wanifasin sarang nipas. Awiladatin atanapi ngalahirkeun. Wajununin sareng gila. Walau lahzotan sanajan sakedeung. Wabi igmain sareng kusabab sakalor. Wasakarin sareng wuru sareng mabuk kendaraan misalnya. Tak ada nu ngahaja tajama bihi kana sakar. In amma lamun ngawalatraan jami'an nahari kana sakabehna beurang. Tayema pabatalan puasa yabtulu saumu biridatin. Batal puasa teh kusabab kaluar tina Islam. Keur puasa kalau kaluar tina Islam itu dah. Tayeu ngabatalkeun puasa nyariddah teh. Wahaidin sarang haid. Wanipasin sarang nipas awiladatin atanapi ngalahirkeun. Jadi keur puasa istrinya kalah haid gitu. Tawanipas nya kitu di ngalahirkeun. Jadi batal tak puasa. Sok sanajan ngan sakedeung deui ka waktu magrib misalnya. Da wayahna eta mah. Geus aturanna kitu nya. Wajununin sareng ku gelo. Walau ladatan sanajan sakedeung. Nah gelo sanajan ngan sakedeung. Tuh. Jadi hilang akal itu, ngacasang itu paruh itu. Wabi irmain sarang kusabab sakalor. Pingsan gitu nya. Tasami ngabatalkeun deui. Nya kitu diweureunya jadi mabok gitu. Mabok. Tak kitu ge mabok teh lamun ta'adda bihi. Amma jami'an nahar. Ieu mah lamun nepi ka walatra gitunya. Sepanjang hari gitu ieu mah. Sepanjang hari. Jadi sakedeung mah teu naon gitu. Tapi tadi kan jadi tak ada lamun ngahaja gitu batal teh kan. Berarti lamun teu ngahaja mah teu batal misalna keur berkendaraan itu. Nah, mabuk. Mabuk itu kalah muntah gitu nya. Kalah muntah. Taeta teu matak jadi naon? Teu matak jadi batal gitu lamun memang teh. Kalau dihaja misalna aku bakat kupuyang liur, tadi colok kurang teh. Tapi kang orolo gitu. Ari kitu mah batal. Sabab diupayakeun gitu. Tapi lamun teu ada mah lamun teu ngahaja mah teu matak batal. Tak jadi kitu tapa batalan puasa teh. Wallahu a'lam bishawab.